Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina pasamuan ieu urang sadaya bade diajar perkawis kalimah pananya. Mangga diregepkeun. Nah, naon anu disebut kalimah pananya teh? Nah, kalimah pananya teh nyaeta kalimah anu dipake pikeun nanyakeun hal atawa jalma. Jadi kalimat pertanyaan itu adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal atau orang. Dina wangun tinulis kalimah pananya ditungtungan ku tanda tanya. Jadi dalam bentuk tulisan kalimah pertanyaan itu di akhirnya ditandai dengan tanda tanya. Umumna kalimah pananya teu bisa dilepaskeun tina kecap pananya. Sanajan aya oge kalimah pananya anu henteu ngagunakeun kecap pananya. Umumnya kalimat pertanyaan itu tidak bisa dilepaskan dari kata tanya. Sanajan walaupun ada juga kalimat pertanyaan yang tidak menggunakan kata tanya. Kayak orang bade pedarkeun hiji-hijinya. Kumaha cara nyieun kalimah pananya. Pikeun ngawangun kalimah pananya aya sababaraha cara. Di antarana jadi untuk membentuk kalimat pertanyaan itu ada beberapa cara. Nah, di antaranya anu kahiji make kecap pananya menggunakan kata tanya. Kedua, make kecap nahanya di hareupeun kalimah wawaran. Yang kedua ini menggunakan kata nahanya di depan kalimat wawaran. Nah, wawaran di sini kalimat pengumuman lah atau kalimat pemberitahuan. Anu katilu ngarobah lentong atau intonasi kalimah jadi lentong kalimah pananya. Kaopat malikeun susunan kecap kalimah wawaran. Jadi membalikan susunan kata dalam kalimah wawaran atau kalimah pengumuman. Nu kalima ngagunakeun kecap lain atawa sanes. Lain jeung sanes teh artinya sarua itu bukan. Bedanya kalau lain itu dalam ragam bahasa loma, sanes dalam ragam bahasa hormat atau bahasa halus. Ayeuna urang bade ngawincik hiji-hijina ya. Ngawangun kalimah pananya. Anu cara kahiji nyaeta make kecap pananya. Nah, naon anu dimaksud kecap pananya teh? Kecap pananya teh nyaeta kecap anu dipake pikeun gaganti hal anu ditanyakeun atawa pikeun ngukuhan anu geus dipikanyaho.
Jadi kata tanya itu adalah kata yang dipakai untuk pengganti hal yang ditanyakan atau untuk menguatkan hal yang sudah diketahui. Nah, kecap pananya dina basa Sunda teh aya sababaraha rupa. Nah, kecap naon, saha, mana, iraha, kunaon, naha, kumaha, jeung sabaraha. Jadi ini ada 8 kata tanya yang kita bahas. Naon artinya apa, saha itu siapa, mana ya mana, iraha kapan, kunaon artinya kenapa, naha juga sama kenapa, kumaha bagaimana, sabaraha berapa. Ayeuna unggal kecap teh urang pedarkeun hiji-hijina. Nah, kecap pananya anu kahiji nyaeta kecap naon. Kecap naon teh dipake pikeun nanyakeun barang, hal, sasatuan jeung tutuwuhan. Jadi kecap atau kata naon itu digunakan untuk menanyakan barang atau benda, sesuatu hal, atau menanyakan sasatuan, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Contoh dina kalimah pananyana, naon anu katabrak mobil teh? Apa yang ketabrak mobil itu? Contoh kalimat kedua, naon anu karasa? Itu jadi menanyakan sesuatu ya, menggunakan kata naon. Anu kedua nyaeta kecap saha. Kecap saha teh dipake pikeun nanyakeun jelema, malaikat atawa pangeran. Jadi kecap saha itu dipakai untuk menanyakan orang, malaikat atau pangeran tuh ya. Sebutan lain adalah untuk Gusti Allah gitu. Namun orang Sunda menyebutnya Gusti Pangeran. Maksudnya tuh Gusti Allah. Nah, contohnya saha anu teu asup sakola. Nah, siapa yang tidak masuk sekolah? Nah, itu menanyakan jelema ya, menanyakan siswa. Yang tidak masuk siapa. Anu kedua, saha anu nyiptakeun alam semesta? Nyata Gusti Pangeran. Nah, itu contoh kecap saha dina kalimah pananya. Nah, selanjutnya poin C, kecap nu katilu dina kecap pananya teh nyata kecap mana. Nah, kecap mana teh dipake pikeun nanyakeun tempat atau hal. Jadi mana itu untuk menanyakan tempat atau sesuatu hal. Contoh, urang mana patatang teh. Nah, jadi seperti itu ya, orang mana patatang itu. Nah, yang kedua, mana sepatu ti Cibaduyut teh. Nah, mana sepatu dari Cibaduyut itu. Nah, jadi kita kecap mana. Anu kaopat nyata kecap iraha. Kecap ieu teh dipake pikeun nanyakeun waktu. Jadi iraha itu dipakai untuk menanyakan waktu. Iraha artinya kapan ya. Contoh, iraha rek ka Cianjur teh. Nah, kapan mau ke Cianjur gitu ya. Yang kedua, iraha balikna nu ti Amerika teh. Kapan pulangnya yang dari Amerika? Nah, itu kecap iraha, menanyakan waktu. Selanjutnya poin E, kecap kunaon. Kecap kunaon dipake pikeun nanyakeun kalakuan jeung sabab musabab hiji kajadian. Nah, jadi untuk kecap yang kedua ini, kecap yang kelima ini digunakan untuk menanyakan apa kalakuan, perbuatan ya, dan sebab musabab satu kejadian. Nah, contoh kalimat kunaon kamari Rapli teu sakola. Kenapa kemarin Rapli tidak sekolah? Ini menanyakan perbuatan dia, kenapa nggak sekolah, alasannya apa gitu ya. Kunaon. Nu kedua,
kunaon lempang teh ingkud-ingkudan. Nah, kenapa jalannya tuh pincang. Nu selanjutnya nyata nakecap naha. Nah, kecap naha teh artinya sarua jeung kunaon, artinya kenapa ya. Jadi sama-sama artinya kenapa atau mengapa. Naha ini dipakai pikeun nanyakeun kalakuan. Jadi kecap naha teh dipakai pikeun nanyakeun kalakuan sabab musabab jeung kaayaan hiji hal. Nah, jadi hampir sama dengan kecap anu kalima nya. Tambahanana nyata jeung kaayaan hiji hal, juga menanyakan keadaan satu hal. Contoh kalimahna, naha maneh teu milu olahraga. Ya, kenapa kamu nggak ikut olahraga? Terus contoh kalimah nu sejan, naha maneh teu nyaho ayeuna Persib main. Nah, itu menanyakan keadaan ya. Kenapa kamu tidak tahu sekarang Persib sedang main? Selanjutnya poin G, kecap kumaha. Kumaha artinya bagaimana. Nah, kecap kumaha dipakai pikeun nanyakeun kaayaan hiji hal atau cara ngalakukeun hiji hal. Contoh kalimatna, kumaha carana nyieun peuyeum ketan teh. Nah, bagaimana caranya membuat tape ketan. Nah, itu ya, menanyakan cara melakukan satu hal. Contoh kedua, kumaha ujian teh lancar. Nah, itu menanyakan keayaan hiji hal. Bagaimana ujian lancar ya. Poin anu terakhir dina kecapananya nyaeta kecap sabaraha. Nah, kecap sabaraha teh dipake pikeun nanyakeun jumlah jeung bilangan. Contoh, sabaraha urang nu rek milu ka Pangandaran teh. Jadi, berapa orang yang mau ikut ke pantai Pangandaran? Contoh nu sejen, sabaraha hargana buku bahasa Sunda teh. Nah, berapa harganya buku bahasa Sunda? Jadi, ya, itu pertanyaan menanyakan bilangan. Nu selanjutnya nyata cara ngawangun kalimah pananya nu kadua nyata make kecap nahanya di hareupeun kalimah wawaran. Nah, nahanya ini kalau diterjemahkan naha kenapa nya iya, kenapa iya, tapi lebih tepatnya nahanya ini artinya apa iya. Nah, bisa ditinggali dina contohnya ame lebih jelas. Nah, contoh nah ieu aya kalimah wawaran nomor hiji, Kang Yayan urang Cijulang. Itu pemberitahuan atau pengumuman. Kalimah pananyana jadi nahanya Kang Yayan urang Cijulang. Apa iya Kang Yayan orang Cijulang? Nah, contoh nu kadua, kamari patatang jalan-jalan ka Panjalu. Kalimah pananyana nahanya kamari patatang jalan-jalan ka Panjalu. Apa iya kemarin patatang jalan-jalan ke Panjalu? Nah, jadi menggunakan kecap nahanya. Nah, seperti itu. Selanjutnya nyata awangun kecap pananya anu cara katilu nyata ngarobah lentong intonasi kalimah. Nah, ngarobah lentong teh intonasi ya. Jadi mengubah intonasi kalimat jadi intonasi kalimat pertanyaan. Nah, dina wangun tinulis ditandaan ku tanda tanya di tungtungna. Nah, jadi untuk kalimah yang ketiga ini, untuk yang cara anu katilu ya, ngarobah intonasi na wungkul. Tapi upama eta kalimah pananya teh ditulis, aku kudu dibere tanda tanya di tungtungna ya. Contoh, manehna murid SMP. Itu kalimah wawaran. Pananyana, manehna murid SMP. Nah, perhatikan aya perubahan lentong dina kalimah pananyana. Contoh kedua, Lisa lanceukna Dewi. Eta wawaran. Kalimah pananyana, Lisa lanceukna Dewi. Nah, aya perubahan dina lentongna.
Anu cara kaopatnya eta malikeun susunan kecap kalimah wawaran, yaitu membalikan susunan kata dalam kalimah pengumuman atau pemberitahuan. Langsung ka contoh, kalimah wawaran anu kahiji, manehna teh anak polisi. Nah, itu pemberitahuan. Kalimah pananyana, anak polisi manehna teh. Nah, jadi di posisinya diubah. Ya, manehna teh ke belakang, anak polisi ke depan. Contoh kedua, Rudi teh balik ti heula. Eta wawaran. Pananyana, balik ti heula Rudi teh. Anu terakhir tina cara ngawangun kalimah pananya teh nyaeta ngagunakeun kecap lain atawa sanes. Ieu dipayun tos ditepikeun yen lain atawa sanes hatina mah sarua nyaeta bukan. Kan bedana lain kecap lain mah asup kana ragam basa loma. Lamun sanes eta asup kana ragam basa hormat. Bisa ditingali langsung ke anak contoh nomor hiji ya, urang teh kedah tumut ka guru. Eta wawarannya kalimah pananyana, urang teh kedah tumut ka guru sanes. Kita harus menurut ke guru bukan? Nah, seperti itu. Anu kedua, manehna moal milu ka Cibubur. Kalimah pananyana, lain manehna mah moal milu ka Cibubur. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi boleh diletakkan di depan atau di belakang. Eta gumantung karena konteks kalimahna. Anu selanjutnya, hidup kudu ngerjakeun tugas. Ngerjakeun pancen genep halaman 57 dina buku Gapura Basa Geger Sunten ya. Anu kelas 7. Parentahna lengkepan kalimah pananya dihandap ku kecap pananya anu merenah. Nah, jadi lengkapi kalimat pertanyaan di bawah dengan kata tanya yang tepat. Dia tos dipedarkeun yen kalimat kecap pananya teh aya kecap naon, saha, iraha, mana, kunaon, naha, kumaha jeung sabaraha. Nah, jadi hidup kudu nengtukeun kecap mana nu tepat nu merenah pikeun ngajawab ieu. Bapak bade mere contoh nomor hiji. Nomor hiji teh titik-titik anu rek milu ka pasawahan. Titik-titik yang mau ikut ke persawahan. Nah, ini menanyakan apa? Menanyakan orang. Kalau menanyakan orang berarti jawabannya betul, saha anu rek milu ka pasawahan. Nah, gitu ya. Jadi mangga ditentukan dilengkepan kalimahna ku kecap pananya anu merenah. Mungkin itu pengajaran bahasa Sunda dina pasamuan ayeuna. Mugia urang sadaya menang ilmu nu manfaat. Hatur nuhun kanggo perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.